bintang di luhur laut eta, baliknya ruang nafti sebenarnya teh beda pisan. Abdi terang jalan di bimbing, nangin ayah nang rasa angin lahun ngantarkan abdi jauh. Ayah naon di luar dinyate mawa abdi nalangitkan sadayana. Dunia anyar nalawi hal segala di tempat jauh tekawan nongku abdi ka dunia anyar ngantun kesadayana ikan milarian wancing enggal di dunia anyar. Ayat takdir no lumaku enggal di mimitiana hirup nu abdi wangun tembusna maranena nyaurati punya jawab nah orang kedamisan. Dunia anyar di laut daya tuntun di tempat jauh abdinya layarnya jauh jangka dunia anyar ngantun kesadayana ikan milarian wajib nu enggal di dunia anyar. Upami abdi tesareng nah anjanang ngeftos. Nani salawasna digigiran nangin ayah nungan dosan. Oh, kunaon anjen sapertos gitu hariwa. Iya beda tiwa tas aneh sop memeh. Anjen teh kena alin pisan waktu hari tak bikin bener-bener nyartos naon anu sampeuna kada dia. Nangin tingali orang masih babarengan antukur cara anu beda. Nani meren keterang jalan naon ngantarkan ancam. Nangin nu pasti orang anu nentukan saha orang sabenerna. Iya lewi gede timoto nui lewi dangtang pitan orang abdi badai ngalayaran ke tempat anyar pikten heji kendai anu misa di sagara teras sanes eta abdi badai ui deui. Dunia anyar jawabnya ruanana abdi bakal balika pulau iya deli abdi mewada di nadara cendamu abdi janji bakal sapertos kian.